Lihat kebunku penuh dengan dangder. Ada yang muda dan ada yang kolot. Setiap hari ku siram semua. Jadi nating iraha panena. Nempel ke nonet apa? Nih, iyo keur nempel ke pengumuman arek aya vaksin. Pikeun kampung Bareto di Posyandu. Beres nyawa si aja nih. Siap 89 komandan. Tuan tuh Siapa aja kan? Nih. jadi. Nyempi jadi. Cumi jadi. Tadi itu teh naonnya aku Pak Usro. Nah, kayaknya lumayan cantik. Ku ingin kau menjadi milikku. Entah bagaimana caranya. Lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani bersamamu. Coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati. Neng, A. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Neng, cocok lagi ini. Neng. Rek naon, A? Arek nanya ya, Neng. Yang rek jawab. Cara nembak awewe kumaha sih, Neng? Nembak awewe, Neng. Pakai pistol laras panjang, we, A. Emangnya sniper meureun. Nembak ngungkapkeun perasaan, Neng. Ngungkapkeun perasaan. Kang ngomong, we, aku cinta sama kamu, aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Mau atuh, yuk. Sama contoh, A. Lain beneran. Oh, contoh. Neng itu naon modal. Nembak si Sitinya. Kan paur ngadirek-dek, Neng, pasti ngomongna teu biasa. Cie, urang latihan lah, we, A. Anggap, we, Neng si Siti. Enggak. Sip. ada si Betty kan naon eta didinya jeung si Neng. Coba pegang. Aku suka sama kamu, cinta sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Eta nembak si Neng. Aduh, teu ecreg. Bener keterlaluan nih si Betty ku urang geus dianggap baturan nikung di tukang. Gawean ku dewek peuting moal bisa molor ku dewek. Mau? Aduh. Si Neng kalakah narima si Sirian nih. Aduh kacang nyeri. Aduh. Nih, mau saya cincin naon ya tak? Iya di Pak Usro mah. Jeung naon Pak Usro tita mau saya cin? Teuing kurangnya di tengah bejaan saja kita kumpul di Posyandu mah. Posyandu. Arek disuntik campak lain. Eta mah mamang meureun, biasa disampakan ku awewe.
Loh, kontrol atuh. Arek ngamis sugan Pak Usro nita mau cesin ke maneh nih. Cius, mi apa? Oh yeng. Eta. Ayo orang ngabejan sasep lah nih, ke sawah. Ayo. Ayo. Fit. Ada gerak. Naon awe nu ka dieu. Fit. Urang boga info. Parah si Betty, Sit. Para kunaon Dudung? Eta Sit, si Betty nembak si Eneng. Parah emang. Nu bener ngomong teh. Bener Sit. Tak kadeuleu ku mata sorangan. Kadenge ku ceuli sorangan Sit. Manehna nembak si Eneng. Aduh, parah Sit. Geuning kitunya si Neng teu nyangka ya. Urang ge teu nyangka Sit ka si Betty. Mahena ku urang geus dianggap baturan, tapi nusuk di belakang. Aturan kurang kaji naik dihabek kata si Betty. Ngan era urang ku si Eneng. Cabut si Siti mah kuguin can beres ngomong. Dasar betina susah untuk bercakapannya. Lihat kebunku penuh dengan dangdir. Ada yang muda dan ada yang kolot. Setiap hari ku siram semua. Jadi nateuing iraha panena. Assalamualaikum. Tukang kebun. Waalaikumsalam. Mang, nih. Sep, geus heula melakna. Isukan deui urang dititah kumpul ku Pak Usro di Posyandu. Aya naon, Mang? Ditah kumpul di Posyandu. Nyuntik maneh meureun Sep? Atuh teuing urang ngecek si Oni. Aya acara naon emang nih dititah kumpul di Posyandu? Dangdutan, Sep. Aya tiro meong. Astagfirullah Oni. Ceureuh gera ditanya teh. Ari Atmo cesin yang naon? Haruh, Marconi dangdutan. Teuing atuh urang oge teu apal aya acara naon. Jadi kita ku Pak Usro, kita mau secin. Aya naonnya, Mang? Idot mah Sep, supaya membuktikan we engke apal meureun si meong mah. Kumaha nya? Kagok ieu pagawean can beres deui. Sebenarnya mah urang ragu Sep, menang kabar di si Oni mah. Eta bukan kitu wae ka urang teh mandangna belah mata wae. Ayeuna lain nih dititah kumpulna di Posyandu. Heuh atuh Sep, ayeuna. Atuh hayu nih. Lu kantongan lah kan. Lo kan tahu mah. Ti. Selamatnya. Selamat naon, Ti? Ti. Ada kemana, Ti? Ini boga salah naon ka Siti. Geus ayeuna mah urang lo baturan deui, kecewa kan Neng. Kok gitu sih, Ti, ngomongna? Coba jelasin Kak Neng. Kitu naon? Geus teh ngantuk heula. Cenah tenang heula. Neng, heulanya. Don't touch me. Kunaon si Ateh cager? Alane ku ayeuna mah. Pusing ah. Dong. Teparuh guci wakil kapangi budak rajit. Mantap lah. Eta si Dudung. Woi, kontrol atuh. Ajit. Mulai kambuh. Bet, ada ke mana? Mang, balik. Ke Posyandu, ayeuna Naik naon? ngepang buk maneh, ameh teu kumal teuing tah. Bisa wae, tutut. Loh, kontrol atuh. Ulah po bet ke Posyandu. Iya, belum kita kelak. Oh, buru. Ayo
naon sih mah tadi mah? Nyawa si Oni survei membuktikan Sep. Jadi penasaran man. Aku buge. Nah, duh. Kunaon sih maneh teh? Sep, sorry Sep, urang mah acting. Halusnya acting urang. Dudung. Baik deh. Suka alam kontrol atuh. Si Neron wae hidupna loba acting. Ngomong naon? Kalau rewos ngomong teh maghrib. Wah, ini mah dia. Cina dia nararek ini dia ieu narongkrong rumpur. Bantuan sebangko juga. Senyawa urang deui kan cuma mau dia ka sawah caka dieu. Ya, naon mang? Ayo mau. Sep, Senyawa dong dia. nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun, kesopan amat. Ahlan Zoin. So akrab, masing-masing nih. Woi. So akrab gue nih. Galak amat deh. Kalau ketinggalan ada daging be, kumat darah tinggi. Nges kontrol atuh, cuaca tis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Mang Jambul. What's up in the sky, Mang Jambul? Forever is my hot, cuaca tis. Tah, gitu atuh barudak. Cek pengurus kumpul, langsung kumpul. Pengurus nu kumaha heula tuh Pak Usro. Bodak. Yoi dong, sae. So akrab, ulah sampai piloan. Tos dikasih pun gitu. Galak amat teh. Aya naon sih Pak Usro sabenerna urang-urang kita kumpul di dieu. Pak, ya secin apa? Secin pikeun naon Oni? Itu Pak Usro mah secin. Astagfirullah, Marconi. Tuh kan, Sep. Tuh, siapa tuh? Tuh, Sep, survei membuktikan Marconi. Gitu wae, salah terus, ripu. Ayo teh saha Pak? Buntul gitu, hantu eungap ih. Kejas hujan eta. Wih, hujan teu atuh. Nah, barudak. Tadi Bapak ngomong kasih Oni teh, meja anu sejen dititah vaksin di posyandu, lain nama wasecin Oni. Tah, ieu nu arek vaksin marane. Vaksin. Punten ya Pak, selain vaksin Johir, batin oge penting Pak divaksin. 1. Cuem hatimu dengan Al-Quran. 2. Vaksin jiwamu dengan zikir. 3. Cuci tangan dengan sodako, merek batur. Muka obatna, jaga jarak muta dengan maksiat, nunyian orang loba penyakit teh. Nu kalimana, hirup sehat dengan sholat Pak. Insya Allah eta hirup bakal selamat dunia akhirat. Camkan Pak. Kabur. Sep, yang jajan ih. Gua duit tuh Aya ke 2.000 mah. 2.000. Tuh. Kajian tuh. Orang sulap ya jadi gocap tuh. Bener Bang bisa. Siap. Coba. Ayo. Yo, Sep, tinggal carana. Coba aku mama. Yo, Sep, tenjonya 2.000 meureun. Yo, Sep. Kok bisa kisi Mang? Iya asli palsu Mang. Asli tapi nama Mang. Atuh asli, Sep. Mangkana orang tara gawe, Sep. Mang Jambu atuh. Ada tuh. Ajarkeun atuh ke. Oke, gampang. Bagi duanya ke. Siap. Ayo orang simpen lain duitna. Oke. Bulu kasih itulah si Oni jeung si Dudung. Ayo. Bener sih. Tah, kadeuleu ku mata urang.
Kadenge ku ceuli. Sorangan. Cuma Nempel ke non eta Pak? Nih, iya ke nempel ke pengumuman, enggak ada kayak pasin. pasti. Pak, iya saya Pak. Saya cimpi ke naon nih? Cina aku Pak usah biar titah mas Ecin. Oh iya ini Marco. Astagfirullah. Eta na doangan lain. Tuh kan, Sep. Ini tuh. Emang benar tadi. Tuh kan, Sep. Iya, Pak. Iya cuma masuk aja di tahu. Iya tuh. Terimalah lagu dangdut dari orang tuamu. Ini aing mata mah lain ngesul asih tiren. Sapian, itu Mang Jambul. Karena raon. Mang Jambul. Gimana kabarnya Mang Jambul? Alhamdulillah sehat. Mang Jambul. Kangen sama Mang Jambul. Naon, Ibu? Mang Jambul. Ketiktokan Ibu-ibu gitu loh. Lagi main selfie-selfiean. Ayo tuh kita ikut-ikutan. Oke, berangkat. Kita selfie. Mang Jambul nih.